Barudak pamajikan isuk-isuk enak geus jam 2 sore eueuh kene can balik urang can dahana naon balik ti material teh bae jeung mie we jeung bonteng tuh urang mah kerupuk 2000-an meuje ulin wae pamajikan jeung besti-bestina juga nu bakal ngajamin si bestina teh moal anger kasalaki butuh skincare butuh beas mah butuh jang baju mah kasalaki. Kamu kerek balik oh ya kieu ampun jiga nu bae atuh puguh nganterkeun belajar itu nu pesen lain ulinan unggul jiga nu naon alengohan wae kamu ieu naon tinggal ikut sagala aya kieu aya cau aya bonteng cengek peuteui kamu teh makan jeung naon sabenerna teh urang mah ngirit piring ame teu ngumah wadah wae kamu karunya dihijikeun we taya urut piring urut cau aya peuteui panti tadi ge teh yang dahar jeung sangu jeung peuteui aya pek teh asin naon dihijikeun jeung mie nyobaan ketang bontengna kurang kene bae peuteui heula yeuh aya peuteui kieu mah sanguan heula we kebawa heula sangu bohongan atuh dah ulin we jeung besti-besti unggal poe jiga nu bakal ngajamin ya gandeng tong sok baku kulutus wae ya sanguan tah mun rek jeung peuteui mah sanguan anger nu bakal ngajalankeun hirup mah urang duaan ieu gandeng tong sok baku kulutus ieu asal rabut hei ceuli nah hanya ieu jeung besti oge batur nganterkeun belajar nu pesen besti teh kudu ningali heula ulah anu meakeun waktu jeung besti teh teu ulah loba we ngomong eta mah cau tapi abuskeun tuh kamu gara-gara kamu panik jadi cau nu disik-sik teh pan bonteng urang tadi nu butuh teh fokus matakna oge tong sok baku kulutus ieu babari kolot apa lo baku kulutus teh bae bakal kolot penting mah kuat we geus kolot oge servisna alus budak SMA ge daraekeun servis alus jeung kuat mah kulutus wae ayo eta teh geus dicengekan meureunana teh tuh kejak we ngomong kamu nya teh geuleuh eta teh tingali peuteui jeung bonteng ampun mata kamu keos ngeunah buka keur eta kerupuk tuh nurut ieu lain kudu nurut tuh puas bismillahirrahmanirrahim betul sapar sih tadi kamu tuh bisa we meureun teh jeung peuteui digalokeun gitu geul nah betul jeung mie mah ya sok sagala abuskeun tah jeung kerupuk oge ngum heula mantakna bawa tadi teh nginum unggal-unggal nitah we bawa nginum ulin we kamu ge buru keur mah nafsu hayang jahat tadi nafsu keun dahar ge ya gelas juga yang keentok seeutik ieu urang mah mun gelas teutik moal deui moal deui nah nya gawekeun pisan batur teh karek oge lain entok ga teh sakieu moal seubeuh gelas naon ieu mah eta tingali moal seubeuh moal deui eta gelas teh tanda terima kasih ti nu nikah eta teh yang entok jeung jelema tong sok dapon ka salakit deh moal deui kumaha gawean ya nah bonteng cengek nu sisik peuteui disanguan ya geus lain gelas deui botol jeung danjun tah ieu mah rek piknik ieu mah nu kieu mah mah eta mah teh hayang nitah tuh sok guguk kadinya beakeun bae mah alus pencernaan jadi kamu teuing setidaknya tong dihijikeun peuteui naon gareuleut teh ya coba heula bawa berat dong kamu mau ulin dia di bawah jeung besti itu bener kudu pergaulan teh nu alus geus lain-lain ka mana karap ngaler ngidul ngomongna teh hoream kurang keneh rek sapanci buka ya
Nih. Oge. Ah. Ngan ieu ya. Ngan lang caw.